ini parah nih. Cing kenaon? Ya aing nyet baju. Teu kahontal. Heeh. Kela awang penyokot kira bangku ku aing nya. Sok. Hah, supaya sali lapisan kunyuk teh aing panas ya. Cing. Da eueuh ya ege gede gotongnya. Sia tolol pisan. Pila aku teka duga sekitu awak gede kieu. Geus nangan gaji we tuh. Yang ngara gaji. Heeh. Oh, kela tuh tungguan. Sok buru wang tua reuy tihang nih. Cil. Da eueuh ra gajina euy. Ya, Faisal aing ngek nanya ke Asia. Sia teh tolol, bodoh apa belegum? Ai kitu kumaha? Yo, Faisal, yo. Leungin sia ka dieu keun yo. Tah, terus angkat aing. Angkat. Tah, kitu kuya sia teh. Bikin geus lah, ya we. Lah, sia kuya belegum pisan. Mun ti tadi kunyuk, lain ngagawekeun aing. Lah, sia we, tolol. Ndas kurang kasih mandoyok. 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 Ya, ieu kudu diuruskeun. Mandoyok. Faisal. Mandoyok. Faisal. Mandoyok. Oh. Goblok fotoina kakak geus dijual deui. Angko geus dibayar 2 juta tetela aing mantan lila cikeun. Mandoyok. Faisal. Aya naon, Mang Jack atuh ting gorok we pusing. Aya naon, Mang Jack? Ya. Tingali ku aing ieu geus dibeuli pan ka maneh. Ku aing geus dijual deui ka Mang Dadang. Teh si Mang Dadang manehna geus beuli ti si Faisal teh anak maneh cenah. Nu mana nu balik da atuh? 2 juta waku yang dibayar ka si Faisal. 2 juta. Heeh. Nah, ieu teh tah urang teh Mang Jack tadi geus dijual. Tah, buktina tingali. Saya geus beuli ka si panggil si Faisal na. Faisal. Tah yo si Faisal teh letak. Tah, duit teh cekel keneh. 2 juta. Nah, naon sal maneh? Ieu teh payu 2 juta ka Dadang. Cenah jual. Ku bapak geus dijual ka Mang Jack 1,5 juta. Cih. Ieu 2 juta. Nah kumaha mana nu bener itu? Nyambung atuh da geus dibeli ku aja teh bener. Tidak bisa gitu. Ai tangan pertama nu meuli ka maneh teh. Ya mun dibawa ka hijau meja, ya geus aing bakal menang perkara ieu. Pan gua Dadang mah 2 juta. 2 juta. Geus langganan urang mah tahun kemarin. Dibeli 20 juta, dibeli 50 juta ge aing yang pertama meuli teh aing tetep nu berhak anu menang. Ti bisa gitu dalam bisnis perdagangan mah teh. Dikeun atuh eta sal. Oh, dia kan ada duit asal. Aing mau beli 2 juta, aing baru juga aya untung wah 2 juta ke jadi 3 juta tak potensi wah teh. Geus kitu malah terjadi heuh Coba. Heeh, Dadang hampura. Mang Dadang. Enggak saya beli deh ka dieu, Mang Dadang. Ka dieu, Mang Dadang. Ka dieu. Wah, bapak mah tidak sok tarata tanya heula. Cih, kenapa aing itu apa? Kok aing geus payu 2 juta. Mang Dadang kan nembe teh geus meule. Iya, meser ka 2 juta. 2 juta sok ka dieu 100 na. Tah, jantan wios ieu peuteuy jadi milik Mang Dadang nya. Meser ti abi Nya, jantan 2 juta. Tah, mandoyok ari aing kumaha tadi cokot deui? kan aing geus beuli ka maneh 2 juta. Oh, berarti payu 2 juta eta nya penting urang. 1 juta setengah dong. Jangan sirik sama milik orang berarti ieu rezeki aing. Aing batian. Kumaha walaupun ngerti? aing maneh mau ngerti mandoyok ya. 1 juta setengah kan aing beuli ka maneh. Ieu berarti teh aing 200. Alhamdulillah. Rezeki anak salah. Atuh maneh dicokot deui duit teh tadi mana cek aing enggeus we eta ka aing kan. Oh, Abina-bina teuing atuh kitu-kitu ya, keneh mana. itu tadi. Non, sadayana. Well, bye. Mangga, Mang Dadang ke. Nya, ieu tos milik Mang Dadang we mah. Jadi Mang Jack gede untung naik gitu mah. Faisal aduh ang. Rata-rata tanya heula segala teh. Teh nyaho aing Faisal. Terus kan bayar aing baru tong jadi 3 juta wa. Nuhun ya, Wak. Jadi milik Pak Dadang ya? Oh, me apa wa?
Kan 3 bulan lagi sekali orang deui balik deui. Hah, anjir, ting jadi mangjek nu untung 500. Bensina aing urusan bensinan. Bang, minta angin aja sotik. Oh, wah, teu ada yang lagi beak bensina tuh. Ya, Oh, beak pisan bensina. gini aja meni kembali ke sana menuju kanda tuh, Bo. Oh, pan beak bensina ieu teu waras. Pesona. Aduh kumaha aya geus geu. Euy, sukaan aya nomor dispurit aing meuli bensina. Mau lihat aing meuli mau minta. Beak bensina deuleu ya kusia teu percaya mah ya bisa aing pajarkeun perwit tuh deuleu tuh beak pisan tuh. Tuh. Ayo sotik poe mapan. Beak hirup. Kesian atuh, mau beli bensin. Menuju ka beli bensin mesin acan. Berarti aing butuh angin sawatik. Saletik putuna, jangan selangat di sok. Tahu berarti besaran tuh, Bang. Langsung aja tadi eta, menuju ka mesin acan. Sok, Bawa sok atuh. masuk. Ayo ya. Nah, ini ku masuk ke aing, Bang. Tadi buat. Pancet sia butuh angin saletiknya kompresor beak ieu tina bujur aing wae. Surat heran, aing. Break. Bang, Yo, baik beri kawali sana di alun-alun sia kilu mah. Yuk, matakan yuk. Motor aing teh rusak yuk. Aing bingung. Mesinna mau ngeburudul. Barek bukber di kawali di alun-alun kana motor sia mah. Matak aing teh ngojek ayeuna teh aing teh. Ih, sia. Ojek. Cuma itu bulan Ramadan. Mana kilu mah? Bulan motor rusak. Bang Doy, hayu atuh, ini udah mau maghrib. Ayo. Sorak tongeret udah disada ieu teh. Justru eta Mang Jek, motor uy rusak. Teh buka hayu ka Tamsur. Mang Jek, ka mana? Rep ka mana? Reka Tamsur budak. Ditanya teh. Budak ya. Budak. Tuh ngomong-ngomong ku aing ditanya. Sian budak mah kunyuk. Sidik motor aing tuh waras. Jadi pernah aing ngojek. Ge Mang Doy, loba omong. Ayo Mang Doy kayak unggul. Arif, Aji. Arif, siapa nama Arif? Ayo, balik aja ke budak mah ditamsur aja kali kan. Komplit pisan ya, King. Cek. Mana teu naon? teu puna naon. Aslina teu naon. Teu puna naon. Teu naon mah yuk. Yo, saya, aing boga caritanya tadinya. Yo, si mobil ho. Aingnya. Nah, aya motor sia mah. Nya aya motor yo. Si motor teh tiba dia. Lah, tak tunggar cek aing ge. Nya. Terus kumaha? Kahuruan anjing. Si mobil teh. Kahuruan. Naon teuing ngomong we atuh aing yang udud mah. Saya tikir lah variasi. Naon teuing.